Jeung make jaket, make jeans. Wah niat bisa tiris. Amehna mereka tinggali aing si ngopi sisi jalan. Oh, hayang tinggali ke batur ini aing si naonan kikituan. Wah pisan astagfirullah. Geus sih gerak. Geus aing gerak. Yeuh. Gerak. Yeuh astagfirullah. Ayo. Ente pan era ku batur aing maneh. Ningirakeun pisan. Mau baju di luar pamer gitu geus aing dek ini ngirakeun pisan sih. Ngagawekeun pisan ieu kudu dipoekeun deui. Bahadur. Naon? Astagfirullahaladzim. Truk naon? Juga teh pantau. Tahu jeung pantau teh. Ayo, naon. Tuh, tri. Yes, menang aing. Nah, iya, besok udang sare ngopi. Udara seger kieu atuh. Indah pisan ieu mah asli. Ya, ngeunah nikmat kieu. Ningali batur garawe. Ngeunaheun kieu ieu. Ih, ke warung heula. Horeang. Warung heula. Yang ngopi euy. Punten. Ka mana tukang warung sana eueuh aing mah Ngopi heula. Di diuk heula. Naon ngopi teh? Ameh naon ngopi di si jalan. Batur ngalaliwat karitu ka dieu. Meh katingali ku batur geus eta ngopi. Gaya isuk-isuk teh senang. Yuh, pamer nu kitu teh. Aduh aing. Gusti Allah mah teresepeun jelema nu pamer-pamer kitu teh. Pamer naon? Pamer eta ngopi di si jalan ketinggalan ku batur nu ngaliwat karitu ka dieu. Sing jelema pun khas itu mah euy, tenang ngopi isuk-isuk teh. Ulah kitu Gusti Allah teresepeun kana kitu teh. Pamer di mana? Pan ieu teh isuk-isuk karek udang sare ngopi heula. Itu ulah si jalan ngopina di jero kamar, di jero imah ketinggalan ku batur jadi pamer. Apaan meh udara seger. Nah, Jeung make jaket, make jeans. Wah niat bisa amehna meh katingali aing si ngopi sisi jalan. Oh, hayang katingali ke batur ini aing si naonan kikituan. di jelema sirik-sirik teuing isuk-isuk keneh geus sirik. Aing mah nyaan kudu kumaha sih? Ngarti urang mah pamer kitu. Dosa nu kitu teh. Ngopi mah Moal pamer nu kitu mah. pamer. Ngirakeun pisan. Iya teh tadi teh puting teh geus inditan, sapoe can diganti. Nah, hal diganti atuh bajuna. Apa langsung kesarean? Aing mah ngirakeun pisan. Tukang warung aya ka mana ieu? Hah? Tukang warung ieu. Tukang warungna? Heeh. Sok teh coba aya eueuh. Heueuh, mana tukang warung? Moal aya da urang anu bogana. Oh, tukang warungna? Geus balik-balik mau diladangan. Aing mah mau jadi ngopi aing. Mau jadi meuli kopi teh, kopi aing. Wow, mantap. Jelema teh kumaha sih anjing teh ateun ka aing teh pamer-pamer. Tapi kopi aing diinum, nepi ka sakina karek ninyu ieu teh karek saragot. Geus dibeakeun. Saragot teh ieu mah. Ceureug ieu mah teh. Cing di imah. Mau balik ieu mah. Geus aya ka dieu deui, dieu geura. Yur tukang warung pamer gitu geuleuh da aing ngopi di hareupeun imah si jalan meh katingali ku batur. Ame tukang warung kitu batur. Loba keneh warung aing yang di warung pamer dosa tukang warung kitu. Astagfirullah, ieu jelema tadi keneh hirupna teh ngancok kudu pamer we, jeung pamer. Hei Bahadur. Pamer we jeung Jelema ieu diwahi euy. Hayu we pamer jeung pamer kumaha sih? Ieu. Pamer naon ieu teh lain maikeun baju di sisi jalan kita ameh naon. Mereka tinggal ku batur urang boga baju ieu.
boga gamis, boga salempak anyar gitu. Aduh, salempak anyar. Di mana? Geura tobat, geura ka Gusti Allah moal balik. Geus lieur urang mah da euy. Isuk-isuk tadi keur ngopi, pamer kopi ujung udud. Naon sih kumaha sih? Aing teu ngarti dah. Lain terus mau baju kudu di imah gitu. Nya kudu di imah ulah katingali ku batur. Iya Gusti Allah mah paling teresapeun ka jelema nu pamer teh. Lain lamun di imah dek garingna kumaha sok coba. Kan aya kompor deangkeun kana kompor atawa seupan Kaduruk atuh. Nya kan bae lain urusan eta mah. Pokona mah nu penting mah ulah di luar. Lamun di luar katingali ku batur kudu ngaliwat ka dieu. Aduh dosa eta teh pamer Gusti Agung. Lain. Aing mah Sok aing maneh mau baju di mana? makan baju di loteng aing mah da boga loteng. Di luar lain. Kan di luar atuh. Katingali ku batur sarua jeung pamer. Ada katingali ku batur di ditu mah. Katingali ku batur kumaha pisan astaga. loteng. Geus aya geura. Allah. Geus aing geura. Yeuh. Geura. Yeuh. Astagfirullahaladzim. Ente pan era ku batur aing maneh. Ningirakeun pisan. Moe baju di luar pamer gitu geus aing dek ini ngirakeun pisan sia. Ngagawekeun pisan ieu kudu dipoekeun deui. Jadian deui mangkeunna. Aing mah kumaha cenah? Pagawean teh. Ngagawekeun batur pagawean teh mah. Bener nya. Nasib jelema eta deui kudu dipoekeun diulang. Mana si Bahadur teh? Monggo ngajakan cenah. Urang ka ulah mah. Wah, di telepon eueuh. Budak teh lieur sampur gelapan teh. Mana budak cenah aku ngajak ka ulah mah cenah. Yakin cenah aya wae. Sare keneh gitu. Ampun ya budak. Bahadur. Naon? Astagfirullahaladzim. Ketrok naon? Cuman teh pantau. Tahu jeung pantau teh. Ayo, dik naon? Cenah ngajak ka uleman. Ayo atuh. Bisa dek. Awal kena motor udangan. Hayu tuh. Gila teh. Juga dik naon ini asal rusuh atuh burang keneh. Aduh, Naon? pamer. Pamer naon? Buka motor alus pamer. Pamer naon? Menang meh katingali ku batur. Mau motor kieu. Mana kamari ka urang geus kitu ayeuna geus dibaguran we kieu deui. Meh katingali ku batur gitu. Pamer. Anjir aing mah. Jadi hoream aing kalau mana lagi pamer kieu mah. Pamer kumaha? Ku make motor kieu. Menang meh pamer meh katingali ku batur kieu. Anjir motorna aus. Motorna anyar, motorna gede. Ari kuduna make motor naon? Lempang. Hayu atuh lempang aduh. Amung capek aing teh. Amung aing jadi ka uleman lagi manya ka uleman. Oke motor kieu mung pamer aing. Ya mungeun geus mung teh. Mung jadi. Wah, jelema teh. Atuh ngajak ka uleman. Berejeung si anjing teh mau naik motor. Emang motor kudu kumaha tuh ame ulah pamer. Motor rusak gitu. Lu bawa. Kalakuan jelema eta. Hoream anjing. Tuh deui poe. Aku ngajak mau di ieu, mau di waro. Ih, si eta anger. Kamari pamer anjir. Kopi enak pamer deui. Aing mah motor. Geus pamer pakaian dipakai pamer-pamer. Dilieur banyak pamer wae hirupna teh lieur aing. Pamer. Maram kucing di luar mereka tinggali ku batur. Boga daging, boga ceker, di parab ceker ucingna gaya. Terus ucing di parab naon? Cuy aing kita beukieun lamun di parab daging mah. Di parab beukieun pamer mereka tinggali ku batur. Gaya sang di parabna ku daging geus macet hayang. Kumaha aing teu ngarti pamikiran teh kieu wae. Kudu kumaha ya tuh meng geus meng. Aing geus sabaraha poe ka dieu bolak-balik.
pamer, jeung pamer hidupna teh kumaha sih aing teu ngarti. Oh, astagfirullahaladzim. Aing mah da ting kumaha pemikiranna teh. Jadi jelema tuh lah irian. Lain irian aing mah da. Amit aing Nah, pirang marabat ucing aing disebut pamer cenah. oh ih ngeri anjir. Marabat ucing teh mah berkah. Heeh, eta ge kan ulah di luar atuh katingali ku batu komo sisi jalan kieu. Pamer eta teh ngaranna teh ngaran-ngaran ditembong-tembong ka batu berarti pamer. Amun di imah mah moal katinggalian ku ucingna. Calukan ucingna ka ieu mah. Kalau di kamar, atau dusan, di jero dus atuh ucing teh. Ucing teh anak ucingnya teh. Aduh, ieu mah kumaha. Itu ucing gede. Aduh, pamer, wajing pamer. Aing Semua balik. Dengar, di aing. Astagfirullahaladzim, ieu saujon pisan ieu. Kening sia ah, di. Lino. Yes, menang aing sok. Awas ku aing sama pamer-pameran deui ningali. Karasa sianya. Karasa sia. Mau balik Pamer-pameran wae sia sok. Hakan dah. Oh, cangkeng aing sok. Aduh.